Wilujeng sonten para wargi sadaya, sonten ayeuna urang bade sami-sami diajar ngarenungkeun sabaraha bagian dina Pandika Gusti. Bisa tacana urang sami-sami ngadoa nuhunkeun hikmat sareng kasihna Roh Suci supados urang sadaya tiasa ngartos sareng urang sadaya tiasa ngalarapkeun setiap dawuhan Gusti nu urang bade direnungkeun sasarengan mangga urang ngadoa. Gusti Allah Rahman oleh kejikaran sawarga nu abdi sumber lebetan Gusti Yesus Kristus. Gusti sonten ayeuna abdi sadaya bade ngadangukeun dawuhan Gusti, abdi enda sabarus kawasar suci nu ngauban kahirupan abdi sadaya, pasieun abdi sadaya hikmat sareng kabijaksanaan sapertos abdi sadaya tiasa terang, abdi sadaya tiasa ngaregepkeun, abdi sadaya tiasa ngartos kana naon nu ku Gusti bade disanggemkeun ka abdi sadaya. Wios kawasa Gusti nu ngauban, wios Roh Suci anu nyarengang kahirupan abdi sadaya dina sonten ayeuna. Nulebet nami Gusti Yesus Kristus abdi ngadoa sareng ngucap syukur. Amin. Nah, sonten ayeuna urang sami-sami bade ngarenungkeun dawuhan Gusti tina Markus 4 ayat 35 dugi ka 41. Ku abdi diaoskeun tina basa Sunda. Markus 4 ayat 35 dugi ka 41. Sanggeus burit poeta kene Yesus ngalahir ka murid-murid urang meuntas talaga urang kabelah ditu. Bari sasahuran kitu teh anjeunna miheulaan calik kana parahu. Murid-murid oge narai kana parahu jelema marea ditinggalkeun tuluy meuntas. Di eta talaga aya deui parahu-parahu sejen. Dak nu madak aya angin ribut nebak, parahu meh tibalik ku ombak nepi ka pinu ka asupan cai. Ari Yesus keur kulem di beulah tukang, mastakana di bantalan, ku murid-murid digugahkeun pokna, "Pak Guru, keun bae urang cilaka." Yesus gugah terus marentah ka angin, "Eureun." Marentah deui ka ombak, "Leler." Jep angin jempes sareng telaga jadi kacida lelerna. Yesus ngalahir ka murid-murid, "Kunaon sarieun? Teu percaya ka kami?" Tapi maranehna jadi kacida sarieuna ku anjeunna seug patanya-tanya, "Saha ieu jelema teh? Angin jeung ombak nepi ka narurut kitu." Nah, sakitu pandika Gusti wargi sadaya. Kantos ieu mangrupikeun pangandika Gusti anu para wargi sadaya teu asing. Para wargi sadaya sering ngadangu bagian ieu. Nah, sonten ayeuna urang diajar sesarengan ngeunah sabaraha hal tina bagian ieu. Dawuhan Gusti dina sonten ayeuna nyarioskeun ketika para murid sareng Gusti Yesus Kristus narumpak parahu bade nyebrang talaga waktu sarita para wargi sadaya janten situasi sapertos waktu sarita para murid dicanda ku Gusti Yesus Kristus, diajak ku Gusti Yesus Kristus kangge mentas talaga nggunakeun parahu. Waktos para murid sareng Gusti Yesus parantos dina luhur parahu sareng ngaranjeunna bade nyebrang talaga eta. Dadak dumadak angin ageng teras oge aya badai atau napi aya angin ribut gitu nya, hujan ageng segala rupa janten caina oge lebat kana parahu sareng sapertos bade tilelep eta parahu para wargi sadaya. Panginten tiasa kacipta ku urang sadaya kumaha sieuna para murid dengan harita, kumaha para murid sakitu hariwangna, para murid sakitu sieuna mayunan situasi sapertos harita kumargi aranjeunna tantos nu diemutkeun pertama kali sieun maot para wargi sadaya janten nya pasti aranjeunna ge ngemut ieu ditambih Gusti Yesus Kristus waktu dangan harita malah bobo gitu janten para murid mayunan badai nyalira Gusti Yesus Kristus bobo di pangkeren parahuna janten di pangkar di dina bagian parahu nu pangkerna para murid-murid kena ku ombak, kena ku badai, parahuna bade tilelep gitu aranjeunna pasti dina situasi anu tegang pisan. Tapi Gusti Yesus Kristus bobo gitu sehingga para murid-murid Gusti tangtos tinggorowok pangintennya ku urang kacipta ting koceak gitu anjeunna ngaugahkeun ka Gusti Yesus, "Gusti, nah Gusti teh wios gitu nya, nah Gusti teh bade ngantep sangkan abdi sadaya tilelep, sangkan urang sadaya tilelep atapi maot dina ieu danau gitu nya." Gusti Yesus waktu parantos digugahkeun sapertos kitu nya anjeunna gugah, anjeunna nyarek ka
terus ke angin oge gitu dan dawah Gusti janten angin eureun ombak nular oge janten situasi terkendali deui sapertos gitu. Nah para warga sadaya ketika orang ngaos orang ngamanah dawan Gusti dina sonten ayeuna panginten ieu tiasa ngawakilan atanapi ngagambarkeun situasi hirup urang di mana kadang-kadang urang diperhadapkeun ke situasi di mana segala sesuatu dina kehidupan urang kejadian urang tertimpa sesuatu nu urang teu diharapkeun para warga sadaya. Urang tiasa gugah dina hiji enjing nakayaan sehat walafiat tiba-tiba orang ngadangu hiji hal nu pantah pikaruaseun entah eta aya musibah anu nimpa ka anggota kulawargi urang entah eta aya kajantenan hal-hal anu teu pikaenakeun di padamelan padahal ya masih dina waktos nembe urang gugah gitu panginten para wargi sadaya oge sering atanapi kantos ngalaman situasi sapertos kitu gitu di mana seueur bagian-bagian dari kehidupan orang terkenali gitunya. Orang kahoyong mah dina dinten-dinten kehidupan orang teh ketika orang ngiring Gusti selalu segala sesuatuna terkendali. Segala sesuatuna seperti danau anu teduh gitunya diharapkeun ku urang. Sehingga orang tiasa naik, orang tiasa ngajalanan kehidupan orang teh kalayan penuh ketenangan gitu. Tapi kadang-kadang sareng memang sering kajantenan dengan kehidupan orang seueur hal anu teu terduga anu kajantenan dengan kehidupan orang anu ngakibatkeun urang oge bertanya-tanya apakah memang Gusti hadir Gusti peduli ka urang dina setiap hal nu urang dialaman ya atau memang sengaja Gusti ngantep gitu atau kadang-kadang cobaan-cobaan dina kehidupan urang ieu ngakibatkeun urang sadaya oge ngarasa bahwa urang teh sorangan gitu urang teh henteu pernah aya nu malire urang teh henteu dipalire ku Gusti ku anjeun oge gitu Gusti teh seperti tidur Gusti teh seperti sare henteu peduli ningali cobaan ningali permasalahan dina kehidupan urang tapi urang tiasa ningali urang tiasa diajar dina bagian dawuhan Gusti dina sonten ayeuna gitu ngalangkungan pengalaman murid-murid Gusti anu 12 ketika anjeunna mayunan badai, mayunan gelombang, mayunan angin ribut, mayunan segala sesuatu nu ngabahayakeun dina kehidupan aranjeunna ternyata Gusti henteu ngantep para wargi sadaya. Ternyata Gusti Yesus Kristus oge nulungan sareng Gusti Yesus Kristus oge aya kangge aranjeunna sapertos kitu. Panginten aya dengan ayeuna ya dina kayaan pandemi sapertos kieu urang sadaya ngalaman badai dina sisi ekonomi pendapatan urang menurun padamulan urang ical urang oge di PHK di tempat padamulan urang naon-naon nu janten kapriyogian urang oge teu kacumponan gitu sehingga nu ngakibatkeun urang bertanya-tanya urang teh ngiring ka Gusti Yesus Kristus teh nah kudu ngalaman sapertos kieu kitu nya nah urang teh kudu nyanghareupan situasi-situasi anu justru sabenerna nyulitkeun urang gitu. Di mana kasih Gusti gitu. Para wargi sadaya bertanya-tanya. Sapertos kitu eta merupakan pertanyaan anu wajar. Eta merupakan situasi anu wajar. Sareng Gusti henteu ameh. Abdi percanten Gusti henteu benduk ketika orang ngajukan pertanyaan sapertos kitu gitu. Kumargi memang itu sesuatu anu manusiawi sapertos kitu para wargi sadaya. Tapi ya ketika para wargi sadaya aya dina situasi atanapi kondisi anu sapertos kitu aya dina kayaan di mana urang teu tiasa ngendalikeun hirup gitu. Hal pertama nu urang kudu dilakukan urang belajar ti murid-murid aranjeunna ngagrok ka Gusti. Aranjeunna nyuhunkeun pitulung ka Gusti, ngajerit para wargi sadaya, ngagugahkeun Gusti anu nuju bobodangan harita. Janten ketika para wargi sadaya ketika urang sadaya nuju mayunan situasi di mana pinuh hal-hal anu teu menentu di mana kehidupan urang pinuh ku kasulitan hal pertama nu urang kudu dilakukan adalah urang kedah nyuhunkeun tulung ka Gusti urang kedah dongkap ka paeundeun mantenna nyuhunkeun pitulung ka anjeunna ulah sampai ka urang ketika urang mayunan situasi-situasi sapertos kitu urang malah milari pitulung ti hal-hal anu teu berguna urang dongkap ka jalmi
atanapi urang ngandelkeun berharap karena pertolongan manusia sehingga ngagantikan peran Gusti dina kehidupan urang, atanapi malah urang terlibat kana hal-hal anu ngejauhkeun urang ti Gusti sapertos kitu. Janten hal pertama nu urang biasa dilakukan adalah urang jumurid ka Gusti, urang nyuhunkeun pertolongan ka Gusti. Ya, sapertos dicarioskeun dawuhan Gusti nu parantos di urang diaos, Gusti oge peduli ka urang. Gusti oge merhatoskeun ka urang, anjeunna gugah, anjeunna menghadrik badai, anjeunna menenangkan gelombang pasang. Gusti oge tiasa ngalakukeun hal nu sami dina kehidupan urang. Jadi meskipun sapertos henteu aya jalan keluar dina kehidupan urang sadaya, meskipun sapertos kehidupan ekonomi urang teh susah pisan gitu, tapi Gusti salamina nyarangan saudara para wargi sadaya gitu. Kadang-kadang kalepatan urang nu paling utami ketika urang maeunan masalah adalah urang berusaha milari jalan keluarnya saudara para wargi sadaya. Hal nu urang kedah dipeemut ketika urang berhadapan sareng masalah, ketika urang aya mayunan hiji perkara dengan kehidupan urang anu sapertos henteu aya jalan keluar, hiji hal nu urang kudu lakukeun adalah menggunakan seluruh kekuatan urang kangge fokus ka Gusti sareng ningali jalan keluar anu ku Gusti disaogikeun kangge urang. Sanes berupaya mencari jalan keluar nyalira para wargi sadaya. Kumargi Gusti ngajanjikeun, Gusti parantos nyerat bahwa dina dawuhan Gusti disebutkeun bahwa Gusti parantos nyayeukeun Gusti parantos nyayeukeun jalan keluar dina setiap permasalahan urang di payunan. Kumargi permasalahan, kumargi percobaan-percobaan anu aya dina kehidupan urang, anu dongkap dina kehidupan urang marupikeun cobaan anu henteu melebihi kekuatan urang. Anu aya dina panalingaan Gusti sehingga Gusti parantos nyayeukeun jalan keluarna. Janten urang tugas utama urang nyata urang mokuskeun diri urang, mokuskeun seluruh sumber daya, seluruh kekuatan urang kangge ningali jalan keluar nu ku Gusti disaeugikeun. Kadang-kadang urang menggunakan kepintaran urang mencari jalan kiri kanan anu geus pakurosikeun deung Gusti sehingga penyelesaian atas permasalahan berdasarkan atas kapinteran urang anu jelas untuk nuntaskeun masalah eta para wargi sadaya. Yanten hal pertama nu urang kada dilakukeun ketika urang mayunan permasalahan, urang mayunan badai, urang mayunan karepat dina kehidupan urang, supados urang tetap aya dina jalan Gusti nyata urang kedah mokuskeun, urang kedah ngagunakeun seluruh sumber daya hirup urang kangge milari jalan, kangge ningali jalan keluar anu ku Gusti parantos disaeugikeun kangge urang. Jaminan ti Gusti, janji ti Gusti, Gusti bakal maparin jalan keluar dina setiap persoalan anu urang di payunan. Nah, anu kadua, terkadang gitu, urang teu bertahan dina percobaan, urang ngalaman konsekuensi atarapi ngalaman hal anu teu dipiharep dina kehidupan urang. Soalna kadang-kadang urang ngaharepkeun jalan keluar anu asalna ti Gusti kudu sesuai jeung kahayang urang, kudu sesuai jeung pamikiran urang gitu. Jadi sanes Gusti henteu masihan jalan keluar terkadang para wargi sadaya. Tapi kadang-kadang urang maksakeun jalan keluarna kudu seturut naon anu janten kahayang urang. Gitu. Nya tiasa dibayangkeun gitu nya ketika para murid nuju aya dina situasi badai sapertos kitu paminten anjeunna ge emutan mah geus balik deui wae kitu nya mayunan ombak seperti kieu urang pasti pae segala macam gitu. Panginten anjeunna ge parantos ngemutkeun opsi-opsi. Naon-naon anu aya dina kaemutan kumargi sebagian besar kan murid Gusti oge para nelayan anu berpengalaman ketika aranjeunna mayunan badai tangtos berdasarkan pengalaman hirup aranjeunna parantos ningali jalan-jalan panginten nya emutan-emutan naon nu ku anjeunna kedah dilakukeun gitu. Cuman henteu aya hasilna. Kumargi memang terkadang solusi atau jalan keluar anu kurang diemutkeun kadang aya nu henteu saluyu sareng pangarsa Gusti atanapi henteu sajalan sareng jalan keluar anu ku Gusti disaeugikeun kangge urang. Dina kahirupan urang sebagai pangiring Gusti Yesus Kristus, hiji hal nu urang kedah dilakukeun adalah nyaluyukeun hirup urang dina setiap lengkah kehidupan urang eujeung naon nu ku anjeunna dipikahoyong termasuk penyelesaian masalah dina kehidupan urang. Contohnya seperti kieu. Kadang aya nu nyarios
abdi pribadi gitu nya ya saudara umpama ngobrol gitu aya jalmi terlibat dalam masalah keuangan segala macam gitu ketika anjeunna memang kurang bijaksana dalam pengelolaan keuangan anjeunna ngalaman situasi di mana anjeunna berhutang ke kiri ke kanan gitu. Utang pertama kadang-kadang ketika nyuhunkeun bantuan santainya supaya hutang nanti pangmayarkeun gitu. Anu teh acan tangtos eta mangrupikan jalan keluarna gitu. Jadi kadang-kadang ketika ranjana mayunan hal seperti itu gitu nya dongkap kan lur-lur saiman kemudian aranna cumarios bahwa oh nya tulungan lah sebagai lur saiman bernya gitu nya ente bisa emang mayarkeun utang sakitu-kitu acan mah gitu segala macam nyata udah sebuah tuntutan solusi sebuah tuntutan tuntutan atas sebuah solusi tina masalah anu urang di payunan gitu. Anu terkadang salurna mah solusina henteu kitu gitu. Nah, janten kadang-kadang urang berusaha nyaluyupkeun jalan keluar atas permasalahan hidup urang teh berdasarkan sudut pandang urang gitu. Eta mangrupikan sesuatu hal anu salesna henteu leres ku urang dilakukeun na kehidupan urang para wargi sadaya. Jadi, anu pertama nu urang kada dilakukeun ketika urang nuju mayunan badai percobaan urang nuju mayunan problem dina kehidupan urang nuju mayunan persoalan dina kehidupan urang supados urang tetap bertahan dina badai nyata urang mokuskeun seluruh energi urang mokuskeun seluruh tenaga urang kangge milari jalan keluar anu ku Gusti parantos disayogikeun. Urang pasrahkeun diri urang rendahkeun kehidupan urang fokuskeun seluruh hidup urang kangge ningali kangge jumerik ka anjeunna sareng nyuhunkeun hikmat sareng kabiasaan kangge tiasa ningali jalan keluar nu anjeunna disayogikeun. Anu kadua adalah urang kedah turut, urang kedah ngiring, urang kedah nyesuaikeun kehidupan urang sareng penyelesaian permasalahan hidup urang berdasarkan parentah sareng arahan ti Gusti. Supados permasalahan kehidupan urang tuntas. Jadi kadang-kadang permasalahan dalam kehidupan urang teu bertahan dina badai pencobaan, urang teu bertahan dina permasalahan urang di payunan sanes kumargi urang teu kuat. Tetapi kumargi urang nedreg gitu. Tetapi kumargi urang henteu sajalur sareng jalurna Gusti gitu. Jadi Gusti miwarangna urang ngidamel perkawis anu sanes gitu nya kumargi sesah atau lebih kumargi urang parantos ngagaduhan emutan nyalira kangge menyelesaikan permasalahan ieu nya urang mengambil tindakan berdasarkan hikmat nyalira tangtos ieu mangrupikeun hal anu bakal ngakibatkeun urang teu bertahan dina percobaan anu ngakibatkeun urang oge tiasa ngalengkah makin jauh sareng terlibat permasalahan nu langkung agung anu akhirna urang teu bertahan dina percobaan dina permasalahan anu urang jadi payunan. Anu katilu adalah introspeksi para wargi sadaya. Kadang-kadang seueur permasalahan dina kehidupan urang henteu rengsek, henteu tuntas, henteu tiasa janten urang ningali jalan keluar atanapi dibebaskeun atanapi bertahan dina permasalahan kumaha urang nyalira oge henteu niat kangge ningali permasalahan ieu ti internal diri urang gitu. Selalu kadang-kadang orang berfokus ke orang lain. Selalu kadang-kadang orang berfokus ke lingkungan orang, tapi orang nyalira henteu ningali naon-naon nu janten problem dina diri urang. Sehingga orang cenderung menyalahkan orang lain, orang cenderung menyalahkan situasi atau lingkungan anu ku urang dianggap mengakibatkeun eta masalah. Padahal tiasa janten permasalahan ieu dongkap atau hadir kumargi memang diri urang oge ngagaduhan masalah anu teu beres. Ngagaduhan permasalahan dina diri urang nyalira gitu. Janten hal nu katilu nu urang kena dilakukeun supados urang tiasa bertahan, urang tiasa dijait, urang tiasa ngalaman kemenangan dina permasalahan nu urang dipena. Nah, urang oge kena berubah dan introspeksi. Ketika urang diemutkeun, ketika urang parantos tiasa ningali akar permasalahan naon anu kajantenan dina kehidupan urang, sareng Gusti nuntut penyesuaian dina kehidupan urang kedah bertobat, kedah menyesuaikan kehidupan urang ge kedah ngalakukeun. Kumaha kadang-kadang urang puas
ku penyelesaian anu sementara gitu. Oh, masalahnya tos berlalu, masalahnya tos tiasa teratasi gitu. Tetapi diri orang tetap gitu-gitu keneh gitu. Jantan orang henteu mengambil pelajaran, henteu mengambil hikmah, henteu bertumbuh atas segala sesuatu anu terjadi di kehidupan orang. Sehingga di masa depan permasalahan anu sama kemungkinan bakal kajantenan deui gitu. Protes gitu. Nya urang henteu nyarioskeun permasalahan-permasalahan anu bersifat eksternal gitu nya. Hal-hal anu bersifat serangan di luar kumargi hal-hal seperti itu langkung gampil katingal para wargi sadaya. Anu kadang orang teu disadari adalah kadang-kadang badai terjadi di kehidupan orang kumargi kehidupan orang oge anu henteu sapakudos dipeuneun Gusti. Kumargi seueur hal dina kehidupan orang anu henteu rela, anu henteu hoyong diperbaiki sareng henteu hoyong dibereskeun nyalira. Jantan hal nu katilu nu ku abdi hoyong diemutkeun adalah ketika para wargi sadaya nuju aya dina badai kehidupan, urang we kedah introspeksi, urang we kedah ningali ka diri urang nyalira naon anu salarosna kajantenan dina kehidupan urang sehingga urang kudu sesuaikeun. Entah urang kudu perbaiki, entah urang kudu robah, entah pola pikir urang anu ku urang kedah dirobi, entah perawasan urang, entah urang oge kedah merubah sikap orang atau napi kumaha sapertos kitu nya eta hal-hal nu urang kedah introspeksi nya. Mugia para wargi sadaya kurenungan singkat ieu naon-naon badai kehidupan para wargi sadaya atau pasoalan-pasoalan anu ku para wargi sadaya nuju dipayunan. Para wargi sadaya tiasa ningali jalan keluar nu asal ti Gusti. Hayu urang gunakan seluruh energi urang, seluruh sumber daya urang kangge fokus ke diri urang ningali jalan keluar ti Gusti. Hayu urang lakonan, hayu urang lakukeun ketika urang parantos ningali jalan keluar nu asal ti Gusti meskipun eta henteu sesuai sareng kehendak urang. Anu katilu hayu urang introspeksi, hayu urang sesuaikeun, hayu urang bertumbuh ti dinten ka dinten dipayunan Gusti supados kehidupan urang oge henteu selalu kenging badai. Urang oge supados hal-hal anu ngakibatkeun kehidupan urang terguncang oge tiasa diminimalisir sehingga energi hirup urang tiasa leres-leres digunakeun kangge ngalakukeun anu ku Gusti diparentahkeun dina kehidupan urang sehingga damai sejahtera anu ku Gusti dijanjikeun dina kehidupan urang tiasa dialaman. Mangga urang ngadoa. Gusti Allah Rahman nulingi di karajaan sawarga nu Gusti abdi sembah lebet nami Gusti Yesus Kristus. Gusti dina sonten ayeuna abdi emut ka para wargi abdi sadaya pami aranjeunna nuju ngalaman badai kahirupan. Bios Gusti anu nyeyogikeun jalan kaluar, abdi percanten Gusti salamina nyeyogikeun jalan kaluar kangge abdi sadaya kumargi eta Gusti. Bios Gusti anu ngemutkeun, Gusti anu mimpin para wargi sadaya undangan ayeuna nuju mayunan badai kehidupan, anu nuju mayunan ombak anu kuat supados aranjeunna tiasa ningali jalan kaluar nu asal ti Gusti. Arahkeun supados manahna tiasa kalayan rendah hati, kalayan ikhlas nyesuaikeun kahirupan aranjeunna berdasarkan jalan keluar anu ku Gusti disayogikeun. Ajarkeun abdi sadaya oge kangge tiasa babalik pikir, abdi sadaya kangge tiasa introspeksi sareng berbalik tina segala kalepatan abdi sadaya tina segala dosa-dosa abdi sadaya upami badai kehidupan ieu asalna tina kalepatan abdi sadaya. Aturun Gusti Yesus Kristus, biar damai sejahtera nu asal ti Gusti nauban kepada warga abdi sadaya. Lebet nami Gusti Yesus Kristus, amin ngadoa syukur. Amin.